Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wabni sabili sareng ibnu sabil hartosna jalma anu aya di perjalanan. Wahwa sareng ari itu ibnu sabil eta man jalma ansaa anu cukul ieu man saparon kana nyaba mubahan anu dimenangkeun itu sapar mimbala dihiti nagara na ieu man au min baladin atawa ti nagara kana anu kabuktosan ieu man eta mukiman mukim biha di itu balad payu to tuluy dibere ieu man kodro hajatihi kalawan saukuran pangabutuhna ieu man walayu taqadaru sareng ulah dikira-kira saha almu to jalma anu dibere minaz zakati tina zakat binispi dirhamin kalawan satengah dirham afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli waqala sareng ngadauh saha al-Husni Imam al-Husni wa yustarotu sareng disyaratkeun naon alayakunah henteu kabuktosan ma'ahu eta tetep sartana itu ibnu sabil naon ma perkara yahtaju anu mikabutuh itu ibnu sabil ilaihi kana itu ma payu to tuluy dibere sahaman jalma la mala anu henteu aya harta eta maujud lahu kaitu man aslan sama sakali wakada sareng eta tetepnya kitu yukto man ari jalma lahu eta tetep kaitu man malun ari harta pigoeril baladi disalian ti nagara al muntakoli anu dipindahkeun naon minhu ti itu balad intaha paragat itu kawal tanbihun wayum tanau sareng narima dicegah naon al iktisoru ngawungkulkeun ala aqalli kanu leuwih saeutik min salasatin tibatan tilu golongan min kulli sinpin tina sakabehna golongan li annallaha ta'ala karena sanyana Gusti Allah ta'ala eta dzakaro ngadauh itu Allahum ka itu kullu sinpin hu kana itu kulusin pin bilabdil jam'i kalawan lapad sakabehna wa aqalluhu sareng ari pangsa eutikna ieu jalma eta salah satun tilu jalma wa sartul izza'i sareng ari syaratna ngamenangkeun eta kaunuhum ayana itu kulusin pin eta bibaladil mali aya di negara harta zakat wa ingkanu sareng lamun kabuktosan itu kulusin pin eta guroba pirang-pirang anu ngumbara wa haesu ujidu sareng dina sakira-kira dipanggihan itu kulusin pin pihi di itu balad tunia mangka dicegah naon nakluha mindahkeunana itu zakat walayaziu sareng teu nyukupkeun itu naklu afada maedahkeun dalika kana itu sartul izzai saha ar-Romli Imam ar-Romli tanbihusani qala ngadauh saha Ahmad az-Zahid wa Muhammad ar-Romli wa hukmuz zakatil fitri kana lapad wa hukmuz zakatil fitri wa hukmuz zakatil fitri sareng ari hukumanana zakat fitrah fisorpi dina nasorupkeun lil asnapi ka pirang-pirang golongan eta ka zakatil mali tetep sapertikeun zakat harta bi ayyajma'a ku secara ngumpulkeun saha jamaatun golongan fitrotahum kana zakat fitrahna itu jamaah watu sorropu sareng dipolahkeun itu fitrah lahum pikeun itu asnaf wah taro sareng milih saha jamaatun golongan minal mutaakhirina anu tetep ti ulama mutaakhirin sorpaha kana molahkeunana itu zakat ila salasatin ka tilu jalma
minal fuqara anu tetep ti pirang-pirang jalma fakir wal masakini sareng pirang-pirang jalma miskin walau ma'a wujudi baqiyatil asnaf sanajan kabuktosan itu sorpu eta sarta aya sasesana pirang-pirang golongan wa alaihi sareng netepan kana itu kaul yu malu diamalkeun itu ikhtar fil aksori di pirang-pirang kota gede wakulil amsori sareng sakabehna kota leutik li usrita perikotis soi karena hese misah-misahna saso ala jami'ihim ka sakabehna itu nu kabeh waqad la yajidu sareng terkadang temanggihan itu muzaki man kajalma yujammi'u anu ngumpulkeun ieu man fitratahu kana zakat fitrahna ieu muzaki ma'ahu sartana itu man wal awalu sareng ari kaul anu awal eta huwa ari itu awal eta al madhabu kaul anu dipilih ay anak musorripaha tegesna kana saenyana tempat molahkeunana itu zakat eta musorripuz zakatil mali tetep saperti molahkeunana zakat harta intaha paragat itu kaul walaya juju sareng teu meunang itu sorpuz zakat walayuziu sareng teu nyukupkeun itu walayuziu sareng teu nyukupkeun naon sorpuha molahkeunana itu zakat ay zakati tegesna zakat ligoirihim ka salianti itu madkur ayil madkurina tegesna anu dicaritakeun kabeh minal asnapi halna ti pirang-pirang golongan as-samaniyati anu 8 itu asnaf kaman sapertikeun jalma yantasibu anu nganisbat ieu man lin nabi Hasim li bani Hasimin ka bani Hasim wa bani Muthalibin sareng ka bani Muthalib walau amilan sanajan kabuktosan ieu man eta jadi amil li khobarin karena aya hadis innama hadihis shadaqatu pastina ari ieu pirang-pirang zakat eta ausa unnasi pirang-pirang kokotorna manusia wa innaha sareng saenyana ieu hadihis shadaqat eta la tahillu henteu halal ieu hadihis shadaqat li Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala li ali Muhammadin sareng teu halal pikeun keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli parun hartosna ari ieu eta dahan sahiji kola ngadaw saha Ibnu Mazru Syekh Ibnu Mazru pipatawihi dina patawina itu Syekh Ibnu Mazru ingkana kana lapad ingkana lamun kabuktosan saha al-gurobau pirang-pirang anu ngumbara al-mukimuna anu mukim kabeh itu guroba bibaladi zakati di negara zakat wal muztazuna sareng anu ngaliwat kabeh biha ka itu bibaladi zakat eta maujudina anu aya kabeh bibaladi hali wujubi zakati pil baladi di negara hala wujubi zakati dina tingkah wajibna zakat palahum mangka eta tetepikeun itu guroba hukmu ahliha ari hukum ahli na itu zakat paya juju mangka menang naon azab umikeun ilaihim ka itu guroba wa in hadasu sarang lamun anyar-anyaran itu guroba bil baladi di negara ba'da wujubi zakati dina sabada wajibna zakat wa qoblal kismati sareng dina samemeh ngabagikeun zakat lam yazzi mangka teu meunang naon azab umikeun ilaihim ka itu guroba bal yuhtasu balik tadi tangtukeun itu dab'u bil maujudina kajalma anu aya kabeh al mahsurina tur anu diringkes kabeh
halatal wujubi dina tingkah wajibna zakat. Walaisa sareng sanes naon hadal hukmu ieu hukum eta khosson anu tangtu bil gurobai ka pirang-pirang anu ngumbara bal musafiruna balik ta'ari jalma anu nyaba kabeh min ahlil baladi anu tetep ti ahli nagara eta ida kodamu di mana-mana datang itu musafirun ilaiha ka itu balad pahukmuhum mangka ari hukumna itu musafirun eta kadalika tetep sapertikeun itu guroba. Wayu parroku sareng dipisahkeun naon baena wujudihim antara ayana itu musafirun fil baladi di nagara halatal wujubi dina tingkah wajibna zakat wa hudusihim sareng antara anyarna itu musafirun ba'dahu dina sabadana itu wujub fiha di itu balad hada ari ieu kulluhu tegesna sakabehna ieu hada eta idakana di mana-mana kabuktosan saha al mustahikuna anu ngaha kabeh eta min ahlil baladi tetep ti ahli nagara mahsurina tur anu diringkes kabeh pa amma idakanu mangka anapon di mana-mana kabuktosan itu musafirun eta ghairu mahsurina anu teu diringkes kabeh paya juju mangka menang naon adab mikeun ilal guroba ika pirang-pirang anu ngumbara al mukimina anu mukim kabeh bil baladi di nagara wal mujtajina sareng kanu ngaliwat kabeh biha di itu balad mutlakon kalawan mutlak min gueri tafsilin kalawan teu ditafsil atau teu diperinci wa ingkana sareng lamun kabuktosan naon adab mikeun ilal mustautinina kajalma anu imah-imah kabeh eta afdalu leuwih utama soroha ngajelaskeun Imam Nawawi bidalika kana itu dab'u fi ziyadatir raudhati dina kitab ziyadatur raudhah naklan halna nukil anil ashabi nampi ti pirang-pirang sahabatna Imam Syafi'i wallahu sareng ari Gusti Allah eta a'lamu anu uninga itu Allah intaha paragat ieu kaul Imam Nawawi paslun wallahu a'lam bissawab.